Diatur ka pamirsa wilujeng patepang deui di Jomantara di pedaran cerita Sunda cerita Wadul dina judul Dasar Jodoh bagian anu ka-10. Kumaha ka pamirsa dina danget ieu daramang syukur upami daramang mah da emang oge saprakanca ayeuna aya dina ginanjar kawilujengan gitunya sumon. Ku kituna ka pamirsa anu masih keneh saratia atur nuhun gitunya sareng tong hilap disuhunkeun dukunganna subscribe, like, sareng komentarna gitunya. Tah ku kituna ka pamirsa tong nyangkolong ting kana waktos mangga urang pedar bae cerita Sunda cerita Wadul dina judul Dasar Jodoh bagian anu ka-10. Mangga urang ngamimitian. Wah, siga nama yang geus aya batur-batur nah badeng ieu nya. Aing ulah sampai cicingeun ya kayaan seperti kieu mah. Soalnya si Iwong jeung si Tamrin aya dina bahaya. Wah, aing moal cicingeun ya. Kisila ari maneh nek nanaonan nek asup ka imah batur sangeunana ya nanek maling teh kumaha ya ulah lo ngomong sia dah nek lo ngomong ieu mah urusan kami nyingkir dia ha aya dibabuk teh ku aing. Waduh, agan lamun bisa mah ileng geura bebeja kana si Jasim anu aya dina Pak RT. Lamun teu geura bebeja ge bahaya urusanna ya. Siga nama ieu lain duaan ya, yakin aya batur-baturna. Aduh, kumaha aja kadituna teu dewek mah sieun ya. Sieun dewek mah. Ulah sian-sian wayahna ya. Kan urang aya dina bahaya ya, guys. Geura kaditu geura teangkeun si Jasim. Oh, nya atuh ari kitu mah. Urang rek anu Jasim mah ya. Oh, rek lompat bae ya. Haji guru. Waduh, on ieu urang kudu kumaha geus ieu on? Lah, orang kagok porontok ya. Mending dilawan belah ku orang kajian ku kumaha ge ngan orang kudu bisa ngadeuketan imah Pak RT ya kumaha bae carana. Heuk atuh aya kitu mah urang pancing urang lumpat ka wilayahna imah Pak RT supaya rada deukeut teuing maraneh tah ngudag. Oh geus ayo urang geura ngejat di dieu. Ayolah. Nek naon maraneh lalumpat. Sieun tah. Awa jeung sieun hayo geura udah kami ya. Lamun puguh mah. Urang ngajar. Geus. Tamrin, Iwong, udah cicingan. Oh, siap John. Hei, ayo geura lamun pogo dari wani, ayo sing harapan ya kami ya.
kurang ajar. Lain teu wani ulah di dieu. Ayo di tempat nu lega. Ai bener-bener nang tang ya mah. Lamun wani tuturkan kami ya. Ayo, urang di tengah lapang ulah di dieu, ulah di nu sempit. Wah, cucung lamun kieu mah ya. Urang ulah diingkeun ya. Bakal nyeun haliu lamun kieu mah. Ayo udah. Hayo geura udah kami ya, lamun puguh mah. Setan. Bener-bener ya cucungah dari kurang ajar. Pegata belah dinyata, John. Guys beres, kurang ajar. Rasakan ya. Hup. Aing kena ya. Aduh, aing kumaya. Tulungan aing aduh. Aing udah pukul rasaan Dasar dia mah. Ku kena baik ku batur. Aing geus lompat, buru. Lah ini ya, Jasim cenah ka dieu bae kumaha ya. Geus pokona mah urang lompat sabisa-bisa. Teuing supaya urang rada deket ka imah Pak RT ya. Aduh, geus capek ya. Aduh, bari jeung punduk aing nyeri ya. Aduh. Punten Pak RT. Pak RT punten. Ai saha eta? Saha? Abdi anu ronda agan. Aya naon gan, aya naon? Tulungan duh. Aya garong. Kiwari keur ngepung-ngepung barudak. Lo aya garong. Nya, kamana Jasim? Aya naon? Aya naon, agan aya naon? Waduh, garong geus aya ya. Buru ya, tulungan tuh barudak. Wah, si Gana mah memang geus aya ya Pak RT, ulah diantep. Ayo urang geura ka ditu. Ayeuna karunya barudak bisi bahaya ya. Gatuh ayo. Ayo orang buru-buru atuh. Ayo cek. Jasim teh heula nya. Ada kelumpat di Jasim ya. Sok geura teh heula Jasim. Pak RT nuturkeun jeung sajang si Agan. Di belah mana Agan aya eta? Di ditu. Tadi marek asup ka imah Abah Santa. Di mana Abah Santa ta? Pak RT Di belah barateun imah ieu. Nya ari kitu mah ayo. Ayo urang sageurana ya. Dah kadalah. Itu barudak kerdudak-budak tuh. Itu si Gana mah keur ngudak-ngudak barudak. Wah, moal diengkeun ku aing. Tik. Nah nya kitu nu kade teh si Jojon kitu tah. Hayang nyaho bae keun. Wah, nah kamananya ya. Si Jasim ya cenah ka dieu bae ya. Aduh, eungap ya udah. Ayo buru aing geus eungap teu kuat ya.
Aduh, aduh. Kang Sabun. Kang Sabun hanya naon. Alah kadalah. Mana ya Sim? Itu tuh karung udah ka dia buru kumaha geus kieu? Kumaha ya? Marane geus kenapa mahalatacan? Iya. Urang kena pambaledog 2 kali, tarang sekali, punduk sekali ya. Aduh, kudu kumaha ya? Cik, keun. Mundur. Keun ieu mah bagian Jasim. Iya emang kalau kena disebut karungnya kurang ajar teuing dararianya geus ngaganggu ketentreman kampung iya yo. Ai saha yo geus kumaha ngalangan yo saha nepangkeun ye pun Jasim saha dia euy. Wah si Jasim ya aing anu katelah si Jojon teh. Oh iya nu ngaran Jojon. Bener iya anu geus kosing iihan aing dia. Papanggih teuy Jod. Cager euy. Setan alas. Aing mah cager puleger ya. Teu kitu teu kieu. Sugan geus modar aing mah. Kayaan dia geus dibalangkeun ka tengah wahangan sing orang hirup deui dia. Padeng-padeng ririwa na Ai. Di mana aya ririwa? Eueuh. Ieu mah asli. Tuh. Lengkap kana Jasim Surasim. Anak Abah Komar. Hah? Ceuk saha ririwa? Dikieun aya si Jasim. Wah. Boa ngajak palitungan ka aing lamun kieu mah ieu. Tapi alah sabedas-bedasna si Jasim di mana boga pangabisana moal. Aing kiwari geus lain Jojon mareto. Aing Jojon kiwari ha. Piraku amat aing kudu elehku babenji model si Jasim. Bro, kenapa melamun bro? Hah? Aneh dah. Dulu si Jasim masih kena nangtung kumalendang dalam dunia. Aneh gitu. Apa kumaha ye? Aing lain aneh. Lain aneh ku kayan tangtungan dia masih kena kumalendang di dalam dunia. Ngeun dipikir-pikir. Sugan geus orang aya keneh ieu dia. Teu paeh dibalangkeun ka wahangan berarti hayang dipaehan ku leungeun aing. Sakalian lain bro, lamun maneh memang hewa kunaon ya kai. Sababna ye
kaki wari sigana masih kena nendem ka hewa nu endek mah aing anu hewa ka dia anu geus ngihan aing sangeunah nan yang ngihan aingnya yeuh baju nu dikihanku dia bareto masih kena aya dina aing moal koe moal dileungitkeun moal dikumbah-kumbah tah saksina ieu baju tapi ini kali ini tangtungan sama si ganu wani ya si ganu boga pangabis saya si Jasim tapi lamun boga pangabisa di mana alah nah aing can pugung aja jajal geus boga pikiran nu lain-lain wararaneh teuy Jasim lamun puguh dia wani ka aing sing hareupan dia si Jojon anu memang rumah saing bareto geus ngakalak ke dia geus ngihan dia bahkan anu malangkeun kawahangan ayo bisi nek nyacapeun kapanasaran cigera cobaan teh heula bro sabab aing teu bisa kitu bae aing teh memang sayang ngabales ya kana tingkah laku dia bareto anu geus nganyeri ka aing memang sakuduna aing kudu ngabales karena naon anu geus dipilampah aing ku dia hayangna kumaha lajenna geus ieu mah ulah yang kumaha mending adu jajaten balah keun maneh cari cing bae batur-batur ieu mah urusan aing sabab ieu musuh bebuyutan aing ieu anu katelah si Jasim ngeun lamun aya nu lain-lain ulah cicingeun lamun sakirana urang dieu aya nu bahan rek ngabantu kasih Jasim cangkalak bae geus Beres geus beres siap bos mun bisa malur menggeus lah mending balik ka ditu ka lembur karunya kolot dia nungguan yeuh mending keneh balik keur naon sanajan gelut ya jeung aing moal mahi moal aya ka meunang ay geus nganggap remehnya dia kai benar-benar dia geus nganggap remeh kai tong boroning remeh lur sanajan sahuap ge dihuapkeun ukuran remeh mah leutik moal seubeuh sia kagak apa ngomong dia kurang ngajar doang yang dipahala oge nya kitu mah heuk jajal we atuh ari bisa mah ulah loba omong kadi itu lamun dek ngajajal pangabisa mah kana pun Jasim silahkan saja lur oke bro setan dia rasakeun ya
pamalat ya ai. Hup. Ih, 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 hihi. Alah, kemana panarajang oi? Pan teu karasa-rasa yeuh. Aduh, nyeplos euy ngakan angin. Setan sia. Kurang ajar. Yuh. Kuis. Yeuh, jasi mah aya diburieun yeuh, deuh, aya diburieun yeuh. Ay. Rewas aing euy. Bener si Jasim kuari boga pangabisa di mana ieu si ieu nya. Alah. Disangka modar ku aing sing horeng pangabisa ngaronjat ieu si ieu. Aduh. Alah, sapiraku aing teu bisa ngarubuhkeun nu ngaran si Jasim. Lah. Lamun puguh wani ya ulah sok luluncatan gitu. Coba ya hadang ya panarajang aing. Nah sok luluncatan gitu nu kitu mah lain jawara tuh ngaranna eueuh ka wani. Lamun memang bisa narajang pun Jasim eta karak jago anu hebat, jago anu memang luar biasa. Ieu mah boro-boro kunanaon Jasim katoel ge hade. Ay, selain gitu lur. Wah, aing geus biar kasabaran lamun kitu mah. Geus moal dipenta ampun deui dia kuy. Rasakeun ya. Allah. Bro. Alah. Nanaonan euy. Juari ieu. Lamun memang puguh sia ngarasa jago, lamun memang sia ngerasa boga pangabisa, juari bagian Jasim anu naraja. Lamun memang dia geus boga pangabisa, lamun dia geus boga pangarti, hayo aing hayang nyaho sakumaha pangabecus dia, pangabisa dia sampai mana. Lamun memang dia lalanang jagat mah, ayo. Aduh, sombongna luar biasa ente John. Penyakit bareto teu leungit-leungit komo kiwari meureunnya. Heuk atuh ari kitu mah. Yeuh, ladenan yeuh pangawasa aing. Hayo sampai mana sia? Aduh ampun. Waduh, setan ya. Ngapain tuh? Aduh, dada aing yeuh. Aduh, dada aing. Ayo. Puguh kumaha ya? Karaksa itu ge. Bisa selontodan. Mana pangabisa dia, bro? Mana? Kurang ajar dia. Jasim bener-bener dia kiwari geus aya pangabisanya, cucungah dia kaing.
naon. Wong, bos orang dong nek eleh tuh. Ayah, kudu kumaha geus kieu. Wah, belum tentu eleh lah, belum tentu. Eta mah can sakumaha atuh, can sakumaha. Heula tungguan urang, tungguan. Aya geus bukti. Bos orang mana rajang eueuh kamenang. Nah, pas musuh nu narajang karak dua gebrakan geus dong nek nyempoyong euy. Wah. Keayaan si Jasim bener-bener luar biasa Pak RT. Wah, wajar manehna namun kitu mah. Hayang papangi jeung nu ngaranna Garong ya. Ore nya euy pangabisana. Teu bisa dilalawarakeun nya Pak RT nya. Allah, enya kula ge ngerasa reuwas. Si ngoreng lain jelema samane anu ngaran Jasim nya loh. Keun urang saksian bae kumaha ya ujungna. Atuh mangga Pak RT urang saksian bae heulaanan ieu. Cik. Sok pecahkan deui ya. Nah, ngan sakitu kutuna. Wah, benar-benar ieu mah ya. Si Jasim teu bisa dianggap lalawara lamun kieu mah. Kudu kumaha aing geus kieu ya. Isin amat aing lamun keok ku nu ngaran si Jasim. Wah, bisa kumaha ngan guru aing lamun kieu carana mah. Bos, piraku rek keok bos. Ih, Elek ku bebenjit aneh bos. Heula. Teu bisa dianggap enteng ya lawan ya. Waduh. Lamun kitu mah hurup bae urang hurup. Heula. Aing masih kene penasaran. Lamun memang aing geus rubuh karak tarurun bantuan aingnya. heug atuh ari kitu mah. Ari kitu mah bos, siap. Jasim, aing can ngarasa eleh ukayan seperti kieu. Masih loba keneh pangabis aing. Tapi di hiji mangsa rasakeun dia ku aing. Lamun puguh dia wani sok susul aing ku dia. Aing disusul. Kemana aing kudu nyusulna? Susul ke tempat aing. Ka guha Puluwangan susul. Dasarna gedek disusul ku aing. Bari aing dek nyokot sisa. Matur-matur. Kabur euy, kabur. Kabur. Nah, buat kabur. Tuaninya Lain mangsa sia. Lamun pokowani susul aing. Tuturkeun aing ku dia.
bos bet kabur geus ulah pomong ayo urang gera lumpat di tempat moal hade kabur Ayo, ayo, ayo. Aloh. Garongnya ngan sakitu-kituna. Wah kabur. Wah kawani berartinya. Namun gitu mah. Bener lain bantrak-bantrakeunnya eta pangabisa si Jasib. Teu nyangka kula teu nyangka kana pangabisa si Jasib. Ngan sakitunya si Jojon betul pupu gulumpat. Kawani ngan kenah kudu nyusul ai. Wah lamun kitu mah malieun kendek disusul bae. Kumaha petakna ya? Nah kumaha? Siga nama meureun manehna neangkeun dadengkotna ya. Keun hayang nyaho disusul bae. Ke Jang Jasim. Kumaha ya? Bet kalabur kitu. Siga namun sakitu-kitu nata pangabisananya. Lain itu ya Pak RT. Jasim tuturkeun ku rombongan Pak RT. Jasim rek teh heula soalna manehna cenah hayang disusul. Keun hayang nyaho bae. Bari sakalian kumaha carana ya? Yang isa supaya beunang ya. Oh gitu. Ya kapaksa kudu disusul siga nama. Ngan kudu kumaha kami. Ih tuturkeun we pokona mah. Jasim. Ayo Jasim rek lumpat teh heula. Gerak bos. Nah aku mah ieu. Bet di lompatan kitu bae. Padahal macan sakumaha bos. Lain gitu ya moal endah lamun urang ngakeun kaributan di tengah lembur mah lamun hararudang masyarakat urang gempol nek kumaha urang geus ieu meuningkeun dinu rahelah di leuweung teu puas teu panasaran ya aduh jotos ge ai teh mah urang di leuweung lamun di lembur ripuh urang ing hareupan jelema loba kitu tah. Oh bener ari gitu mah Kang Jojon bener. Calakan euy. Sabab ki wong belum tentu mahi ka jelema loba mah. Wah ripuh kayaanana berijing ti peuting. Kak ari kitu mah ke orang ditungguana di mana eta? Geus pokona mah urang ulah jauh di tempat urang. Sangkan lamun urang kadeseh
kan meureun aya bos urang tah nu ngaranna Mang Joko. Iya nya beres ari kitu mah. Heug. Lumayan capek ya, lompat ya. Kan orang tungguan datang nabaya. Si Jasim lain tamanges jauh di lembur, gampang orang ya, mahala anana. Bahan pilain-lainan mah orang rampok bae lah ku kabehan. Beres lah, jelema sama tayu lah piraku amat. Bari jeung ukur sagede pedas alah, yuk tinggal nindas bae lah. Gagabah lain ngomong. Wong aing bagaimana kawalahan. Sapiraku naku jelema lobaan mah tuh Kang Jojon. Dirempuk urang ku opatan dah. Nya Kang Jojon piraku amat lah. Jelema sahulu dirempuk opatan piraku urang kayak aku jelema samata lah. Tapi can aya nyusul banyak, can aya kadieu yeuh, can aya norojol. Kun keur di jalan merunting tungguan urang di dieu. Geus ieu di dieu tempat anu aman, jauh ka dieu jauh ka ditu. Ka tempat panonoban urang geus deukeut. Gampang lah hari kieu mah. Urang tinggal nungguan bae. Pamirsa komdang sadaya rupina urang cekapeun heula dugi ka dieu carita Sunda carita wadul dina judul dasar jodoh bagian anu ka 10 kitu nya. Atur nuhun dina segala perhatosanana sareng nyuhunkeun dihapunten bilih aya cariosan-cariosan anu kirang merenah ka kupingna oge dina tata cara penyampaianana. Mangegi saparakanca bade amit mundur amit mungkur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.